wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katuna kamari carios nyambung judulna Dedemit Gua Sancang. Ayeuna nincak ke bagian kalimanya para wargi leres dongeng karangan Watatang judulna Dedemit Gua Sancang dina bagian kalima. Para wargi kaum dangu urang neraskeun lalampahan si Usman teh ya si Usman teh para wargi. Usman gede hate giling pikir. Lawewana mah teu mikirkeun kana itu iya teu dipikirkeun lintang ti hirup hayang senang wungkul hayang segala loba. Ibu yang laksana kawin ka Isparida deuh ieu mah Usman. Cek pikirna lamun jelema jadi jelema beunghar asa piraku cenah Isparida teu daekeun kitu pamikir Usman teh para wargi. Kumaha tresna ieu lalampahan Usman mangga urang lajengkeun bae. Ieu dongeng judulna Dedemit Gua Sancang. Judulna ge parantos kitu, wah buah-buah lalakon anu ieu. Wah, kagambar ku para wargi. Sabdana tos kagambar ge mangga boa benten gitu. Boa benten. Manu ngarang gitu. Ieu Watatang yang ngarang ieu para wargi mangga. Urang teraskeun. Para mitra anu mulya, kitu dina itikad Usman waktu harita. Nyedak kawanci magrib Usman jeung inang geus harudang, ret nempo kaluar sabuder madhab. Harita rada poek diwuwuh sora tongeret meni baleger. Dibarung ku sora manuk ungkut-ungkut. Canaon-naon inang geus mimiti ngarasa keung bari hate ngarasa bingung. Ceuk pikirna jadi kumaha sieun ku Dedemit atawa ku jurig ge tetempat. Nu sakitu gareueunana. Ari teu jadi eueuh hartina ngadon ngariripu awak jeung olok ongkos. Tapi akhirna inang lah-lahan maksakeun maneh kulantaran geus kagok asong teh. Sageus Usman jeung inang dalahar. Nincak kawanci magrib uyut marana kaluar ti kamar. Bari mawa sasajen di wadahan kana nyiru. Sok dituna di sisi bilik sarta harita cumarita. Nama tu kisana kurang heureuh ieu ka pasir. Wayana ieu bawa ieu ku saurang jeung ieu parupuyanana bawa ku saurang ieu. Ngan uyut rek bepeje kenya tieu ayeuna ieu. Di mana engke aya ilham atawa aya pituah ti Eyang Pagalo anu ngageugeuh di eta guha Cibehu kudu diregepkeun kalawan kudu diturut. Sajabati kitu sing percaya sing cengeng dina waktuna urang ngalaksanakeun mujasmedi sangkan permaksudan kisanak tinekanan atawa diijabah. Kumaha kardi kisanak? Kartos uyut temal Usman. Sedang inang mah ngabetem we bari mencerong kana sasajen dina nyiru meni aya kana 4-5 rupana. Yu atuh urang bismillah. Bising kaburu poek mante di jalana ongkoh. Tabarawa kuduan rek usaha di dibawana sasajen dadu. Cek uyut marana kojengkang kaluar dituturkeun ku Usman. Nangeui sasajen dina nyiru. Sedang inang mawa parupuyan dina pariu. Jerut sararea turun kaburuan tuluy indit nuturkeun uyut marana. Cacakan uyut marana geus pikun bari awak geus bongkok. Dina leumpangna mah teu eleh kudu ngora meni norolang teu beda ti puyuh. Usman jeung inang mah kakara kalacat naek kana jalan satapak nu nanyak. Sedang uyut marana geus crek nepi ka pasir. Harita inang rua rawel kana eurih lantaran sukuna seseureuleuan. Da puguh jalan rumpil jeung leueur. Tapi akhirna mah teu burung tepi kanu dituju nu disebut Guha Sancang. Didinya aya liang guha gorowong di sisina taringul ku batu sedengkeun. Hareupeun guha lukut menit mayut. Hari teu muyut-mut siga alketip. Lukut muyut-mut siga alketip. Syekh kisanak diukainya tukangan uyut. Cek uyut marana bari nuna sasajen jeung parupuyan hareupeun liang guha Sancang teh. Gek Usman jeung inang dariuk silat tukangan Eyang marana anu geus mendeko silat. Hari inang sagek nadiuk teh amekan ngahegak gawena luak biuk bae ka sisi kagigir. Ret tangah kana tangga kiara gede nu jaranggotan. Katingali karong rantui jaba monyet tinggun tayang ting salegrok. Lutung jeung surili ting cerewet beri ting arajeleng tinggun tayang. Teu kungsi 2-3 menit peladeg uyut marana meuleuh menyan dina ruhak. Nu diwadahan ku pariu kaseupna nyambuang ka mana-mana. Geus kitu gerendeng uyut marana mungara Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Amitsun kaulah dineus ka keur Eyang Pagalo nu maguron di Gua Sancang.
anu ditedak kula jajab ye sewe sugu nu maksad si jajarah ka pangersayang langkung kipayun kula amit-amit kanu ti cai nu geusan mani nu ti darat di pasampangan bisa aya jejemit nu kalengkahan kaluhuran kageuleuhan kakeumehan katoker kakalangkangan ku sewe putu teh asu ahong kap kimanahong nu geugeuh di gunung bohong amit kanu ngancik di puncak manik neda wawangi di sekar wangi neda panyaang kanu ngageugeuh di gua sancang kaki sengkong kanini sengkong pang nepikeun pang baktikeun di sewe putu kaula muga diijabah sapaneja di ejang nu baguron di gua sancang sumangga nyangakeun ieu pangabakti agung paralun agungnya paralun bok bilih aya nu kalangkung sampurasun kula awit mungkur kaula nuhun cek uyut marana panjang lebar amit-amit heula kudu ngageugeuh di eta tempat paledeg uyut marana meuleuh menyan di barungku bibirna geger nyeman rek mantun we uyut marana taksiran keur mapatkeun elmuna sedang inang siga nu ngalenyap dumeh tadi uyut marana nyebutkeun dedemit kitu sediuk nangisan ngadeukeutan Usman nu keur husu milu geger yeman ting maca naon Usman oh aduh ya waya duka keur baca duka ting keur ngomong jero dada tina perkara pamaksudanana nya panon uyut marana bentak tuluy ngeserkeun sasajen dideukeutkeun kana lawang guha gek ngalieu ka Usman jeung ka Inang sarta Cumarita sengkisanya uyut didoakeunnya masing hasil maksud masing diijabah sapaneja uyut rek mundurnya tadi ge uyut mah sakadar ngajajabkeun muga sing harusu madep manteng nedak ka karamat naon rupa kahayang atawa permaksudan hidup segera caritakeun ku masing-masing ayeuna mah uyut rek udur uyut mah kula di dieu sareng abdi uyut cek Inang alah batan ti budak satepak atuh uyut marana seuring ngahehe nya isi keron rupa-rupa teh apa menta teh permaksudan can tantu dikobul geus menta lauk nilem di mana di daya lauk nilem barina ge lamun di bawahan Garut loba lauk nilem komo di tarogong mah tempatna bisa yang dar lauk mangke wae atuh ka sini ni ke ku sini ni dipangalakeun imbun jeung eta disisurukan yu atuh di sana uyut amit heula euy imbun teh burayak para mitra genot burayak impun lauk 1000 eta keneh deh atur nuhun ya kamae daung dikindun eta aduh pais imbun atur nuhun imbun Dharma teh cuma urang teraskeun cek uyut marana bari kuniang nangtung ka karage Usman rek ngalieu bari maksudna rek nemalan uyut marana ngan sakiceup geus ngiles deui di eta tempat puguh we Usman jeung Inang olohok mata simeuteun dume uyut marana teu kanyahoan ngaleos tapi teu loba omong gilak Usman Malik deui ning hareupan lawang guha terus geger nyeman deui samodel tadi harita sabudeur madhab geus ngabeleg-beg kateureuy ku beleg-begna peuting menit samedeb boek mongkleng buta rata teu kadeuleu ngupetkeun curug-curug acan ongkohan patempatan sakuriling bungking kalingkung ku tatangkalan ngajalalegir geus mimiti harita sora sasato anu biasa sok liar ti peuting di sarada sora jangkrik jeung ciang-ciang balaleger bangkong jeung bangset geus lain caturkeuneun sora cai lebakeun anu keur dipake mujasmede ku Usman jeung ku Inang kadenge nyurum angin peuting ngagelebug neumag kana sagaladang daunan di eta tempat ting korosak ting keresek awi gereng ting gareret padu jeung baturna kalong geus mimiti ting garapa nyedak ka peutingnakeun kadenge sora lonok ting keureuleung matak ngahudangkeun rasa keueung manuk sirit uncuy ngagelik disambung ku sora manuk lok-lok matak ting puringkak bulu punung geus teu matak aneh lamun loba kasieun jeung kakeueung teh da puguh kasebut nage ti peuting bari aya dina tempatna kasebut satengah leuweung geledegan anu arang kasabaku jalma atrapisan palebah cai nu nyurug kadenge ku Inang sora anak hayam ciciakan kurukut sora inungna ku kurukutan ciak gejebur sadanu keur mandi dina wahangan gegejeburan sakapeung kadenge sora nu keur nyeusehan ngecerok samping kana luhur batu les sora nu kitu aya kana sababaraha menitna teu kadenge
temangkuk 2-3 menit tukangen pisan inang sora awewe seri ciciri hilang di barungku sora barudak nuker hareureuy ting jerewet ting jareri jempe sora nu seserian datang sora awewe jejeritan terus cerik ngabangingik bangunukannya nyerian atuh pogo we inang beuki kokompo dan biritna angkong-angkongan taksiran rek lumpat teu bisa harita teh bakating ku sieun-sieunna ngadenge sora tanpa jirim nu mata kacida ngarenyag namah ngadenge sora nu ngabebutkeun batu gede ngageblug gigireun inang disusul ku sora awewe ngajerit puguh we harita inang kuat ka ngarangkul ngan teu bari ngagoak rarasaan inang mah ngarangkul awak Usman si horeng nu dirangkul ku manehna tutunggul batu paesan eyang pagalotea harita ku inang disasaran dirampaan samaruk awak Usman kurubug inang ngagurubug ngalesotkeun tutunggul batu bluk inang nyeuh kana lukut bujur morehek nyemplong siga nu keur sujud karayap rasan inang mah aya nu ngarayap kana bitisna barang dirampati tukang huleng inang ngahuleng lantaran nu karampa uyak-uyak kanjeng semu genya semu tiis kurubug inang ngagurubug barang direret katingali ku manehna cacing kalung segede indung suku lain bobohongan rupana herang boreleng nanya cacing kalung gede-gede teuing para mitra cacing kalung segede indung suku mah tuh segede warai waduh di badag-badag teuing paling gede ge biasana segede cinggir cacing kalung mah teh sungut inang cacalawakan maksudna marek ngagorowok tapi teu bisa pok siga anu ngabekem sedang cacing kalung segede indung suku tadi ge geus ngiles teuing duka ka mana losna da teu katingali teu karasa bujur inang harita menidut-dutan ngahitutan maneh korolok cenah inang kuat ka ngompolan maneh calana raribeg bakatingku sieun-sieunna loba dedengian nu teu puguh jirimna tapi Usman bubuhan geus gilig teh sigana teu unggut kalinuan teu gedag ka anginang tetep nagen teu ngesed satunjang beas duka teuing lamun teu ngadengieun ketang duka teuing nguat-nguat maneh heuleut saparapat jam ti harita karasa lemah haritang harijeg teu beda tirjegna lin geblig sora nu leumpang jelema jangkung badag gublag geblig si oreng dedemit nu ngajaga gunung Cibagu guha Cibagu teh ngabarakatak pramita guha ieu guha sancang ngabarakatak seuri bari handaruan teu beda ti seuri buta para mitra sadaya sakumaha nu kauninga harita aya sora ngabarakatak seuri wayu bahagia banyak aja bak banyak ngaming ngayem ayana ani nganyang kanieu nya ombong omon gangguya ngajaga di ieu di guha sanjang geura ombong omon geun ngahareupeun guya nu kadea aran guya ngalagawil ambebe guya gili-gili geura menyakeun ayanaha ani nganyang kanieu nya ombong omon gangguya nu ngajaga di ieu di guha sanjang geura ombong omon geun ngahareupeun guya nu kadea aran guya ngalagawil ambebe guya gili-gili geura menyakeun ayang nanyahaun anika mangna dadang ngadieu mangge guya dibejakeun garadu guya eyang bagalo nu manguron di guha sanjang anika teh hayang bongkar hayang loba dunya wayang boga ambewe nu geulis nu kulitna pagdirigis sora dedemit anu kasebut kalagawil sora ngagerem teu boleh harita teh para mitra babarakatakan siga dumina seuri
Pok harita Usman cacarita menitatan harita teh nu maksudna hayang hirup dibarengan ku kasenangan loba dunya. Harita teh para mitra sok sanajan loba dunya teu karana berat ngaluarkeun tanaga nah henteu pok nyebutkeun hayang untung tina enteng bari teu merhitungkeun pibalukareun engke di akhir. Nu dipikirkeun lintang hayang sugih mukti berat beunghar kudunya. Tutas cumarita les sora kala gawil ngiles riyeg-riyeg lemah ririyegan 3 kali ngariyeg ditunggu ku sora guludug meuni euneur kurilap-gurilap beledag dedengian 2 insan gelap meuni ngabeledag jeung ngaburi nyai anu teu kungsi lila geretak hujan angin pohara gedena dibarung kuting beledagna sora gelap matak pipaureun tatangkalan kadenge ting dorok-dok siga nu rek rungkad ku hujan angin. Harita inang menipu purungkutan bari nyocokan ceuli duanana lantaran ngadenge sora gelap ting beledag ting buri nyai. Ojengkang inang ojengkang ngadengpo ngado nyempo dina hanapeun tangkal paku maksudna rek ngiuhan. Tapi inang ngerasa aneh ongko hujan angin sakitu pohara tapi pakaian teu base-base acan. Da pugu eta mah hujan ge hujan ukur gogoda lain hujan samode biasa ret hujan raat angin ukur nahiliwir geus kitu mah plong hate inang ngarasa ngemplong henteu reuas teuing samodel tadi. Eueuh sora nu matak pikasieun cungungung kadenge sora anjing babaung meuni lambat mureikeun simpena peuting nu kira-kira harita geus pukul 12:30. Sora sasatoan nah beuki kaputingnakeun beuki loba nu kadenge. Keureuleng sora lonok nahudangkeun rasa keung. Ciri hieu datang sora awewe cicirihilan bangun anu ngeuna. Harita teh ciak sora anak hayam ciciakan. Cungungung anjing babaung. Teu eureun malah make anu ngagogog sagala. Hawar-hawar siga nu nampeu ka pilemburan. Riyeg-riyeg geblig sora nu leumpang gublag geblig. Sedang Usman mah tongoi meneko. Ari inang harita gentak morongkol ngaharudum maneh ku samping sarung nu bau hangseur ka ompolan. Keur kitu datang sora tanpa jirim kadenge sora aki-aki. Bagi atuh menahan Agus. Ani kanyaan husuna nyaan gede kahayang. Seng ku eyang dilaksanakeun kahayang si Agus. Aina eyang rek ngahurmat top geula dahar ku Anika. Pokna sora aki-aki les ngaleungit sora. Kuniang inang sirahna cengkat tuluy rarat-raret. Ana breh katingali aya sababaraha hiji bagong. Jeung anjing ngaluar-luarkeun kokotor tina piring alas. Opat siki meunina lamru samalah kadenge ku inang harita. Anjing ohek-ohekan. Rei tikoro inang ngedak-ngedak ngurel sebel. Nutis sakumaha lila datang sora aki-aki. Nitah dahar. Ngaret Usman ngareret sarta ngajakan dahar ka inang. Damureun titinggalian Usman madahareun samodel biasa. Sangu jeung deungeuna. Tapi katinggalina ku inang mah kokotor sato najis. Inang, udang ye dahareun ye. Sokalnya dahar euy bisi ngasup angin sia. Cek Usman ngagegeron nitah dahar. Sedang inang mah jongjon we ngahep-hep. Pura-pura kerek tina kituna keur Usman. Teu loba nu dipikir deui ngan bek dahar katingali meuni bangun ponyona. Rengse Usman dahar ngadak-ngadak sah. Harita leungit tanpa lebih, tanpa ilang, tanpa karana. Piring urut dahar Usman ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Geus kitu kakara sora datang tanpa jirim sora aki-aki. Hehehe, syukur. Hurmatan eyang geus katarima ku Anika kisana. Seng ayeuna eyang rek ngawaris baju ajaib pikeun nyangan tadunyaan Anika. Di mana rek balang siar ieu baju ajaib ku Anika pake? Sanggeus dipake dengenekeun. Ieu kalimahna regepkeun ku Anika sieun bisa kacangkem. Mancala ganti rupa, mancali ganti jirim. Jirim kibagu, jirim kula, galak-galak ulukuk ganti wujud. Sakali deui ku aki bising can apa? Regepkeun. Mancala ganti rupa. Mancali ganti jirim, jirim kibagu, jirim kula. Galak-galak ulukuk ganti wujud. Taeta kalimah pikeun Anika ganti jirim. Ngadah dipikaresep jeung babari ngarah dunya. Cing pok sebutkeun ku Anika piraku teu kacangkem.
cek sora aki-aki pok Usman nurutan. Mancala ganti rupa, mancali ganti jirim ki Burdawi. Ngora-ngora kene ani kagak saliwang kisana. Lain jirim ki Burdawi, jirim ki Bagu, jirim kula tak itu. Punten eyang tuh. Curang selanjutnya. Mancala ganti rupa, mancali ganti jirim ki Bagu, jirim kula, galak-galak buluk-buluk ganti wujud. Tahu. Babari gening babari apa? Saya nak pikun balik dari kasa tadi. Mulang rasa mulang rupa balik jirim anu tadi. Datang rupa datang asal sampurasun rupa kula gera datang. Jadi kieu ayeuna urang lagukeun. Sikeun balik dari kasa tadi. Mulang rasa mulang rupa balik jirim anu tadi. Datang rupa anu asal sampurasun rupa kula gera datang. Sok sebutkeun ku andika. Usmun. Mulang rasa mulang rupa balik jirim nu tadi. Datang rupa anu asal sampurasun wujud kula gera datang. Sok sebutkeun deui ku andika. Eta nama tong disebutkeun atuh eta mah omongan aki. Yo maksudnya kumaha ki? Ai sebutkeun ku andika mah ulah dicaritakeun cukup Mulang rasa mulang rupa balik jirim anu tadi. Datang rupa anu asal sampurasun rupa kula gera datang. Kitu maksudnya. Jok ceritakeun. Mulang rasa mulang rupa balik jirim anu tadi. Datang rupa anu asal sampurasun wujud kula bari datang. Kitu. Tong make kitu aduh. Belet pisan dia mah. Kumaha tuh ki? Pokona mah anu tadi tong make kitu. Mana tuh? Sing sok. Mulang rasa mulang rupa balik jirim nu tadi. Datang rupa nu asa sampurasun wujud kula gera datang. Sakitu wasiat eyang segi baju ajaib pake. Dina waktu na andi karek usaha. Eyang rek udur hanya kan batur andi gagal kalaka morongkol kieu. Karunya teuing ngejadeda. Atuh para mitra sadaya cek sora aki-aki tanpa jirim. Bari karasa kana punuk inang mah. Nyekel ainu nyekel camewek alah batan. Para mitra sadaya. Harita inang beuki ngadeg-deg bari nyarita guguk bala babelebeb. Tolong. Pokna inan maksudna rek nyebutkeun ampun jeung tulung. Sigan berat lantaran kadorong ku kasieun. Cek pikirna eta pisan suganu disebut dedemit lantaran aya sora tanpa jirim. Leungit sora aki-aki nu merek kalimah jeung baju ajaib ka Usman. Cirihil datang sora awewe samodel tadi seseurian meuni sija nu suta. Cungung anjing babaung tengah peuting, sora meuni melewung nyebar ka sabudeurna madham. Itema ku rupa-rupa sasatoan anu ti peuting. Manuk siit uncuing jeung manuk lok-lok baleger nyengkatkeun bulu punuk ting puringkat. Diwuwuh ku sora budak kadenge ting cerewet matak pika hariwangan. Las sora nu kitu eueuh kadenge sora eueuh deui kadenge sora anak hayam ting cariak. Higireun pisan inang nu keur morongkol bari ngadeg-deg kawas nu muriang panas tiris. Anu teu karasa harita geus nyedak ka wanci subuh. Hawar-hawar ku Usman kareunge sora hayam kongkorongok ti jauhna. Kitu deui hayam cangehgar atuh belang hate inang meuni ngadak-dak bungangang keur mah ngarep-ngarep hayang geura beurang. Kabeneran geus kareunge sora hayam kongkorongok puguh we bungahna lain bobohong. Teu kanyahoan ti beulah wetan geus balebat. Beuki lila beuki ray-rayan caang disusul ku sora manuk rupa-rupa. Di sarada meuni baleger taksiran lamun di jelema mah ngabageakeun ku medalna Batara Surya. Kuniang inang geus kitu maka karadaek cengkat tuluy rarat reret siga nu tas ngimpi. Geus puguh ari Usman masa pepeuting jeput kuat teu sare. Heuleut 10 menit uyut marana teu kanyahoan ti mana torojona. Nyaho-nyaho geus aya gigireun Usman sarta pok tumanya. Kumaha kisana? Tamat boga maksud teh? Gilak Usman jeung inang meh bareng ngalieu. Reuwas pok Usman nemalan.
beres yut lah diparengkeun abdi tiasa tamat. Oh syukur aya hasil maksud mah. Yu urang marudun deui ayeuna mah da geus beurang kisana. Mangayut Temal Usman bari ngorejat nangtung. Kitu deui inang geus kitu mah terus barali ka imahna Uyut Marana. Kalawan teu loba miceun waktu sanggeus Usman cacarita aya nu mere baju ajaib. Kirawanci haneut moyan. Harita teh para mitra terus baralik deui ka sarakan tadi. Samalah inang mah meuni geus hayang buru-buru datang ka imah. Ngan henteu we miheulaan lumpat bari dina hatena nyebutkeun sangeuk 2 kali. Sumaba ka tempat nu kitu lantaran saputing jeput ampir teu bisa nangtung-nangtung acan. Ku loba-lobana dedengean nu mataksieun jeung keueung. Teu kacaturkeun di jalanna Usman jeung inang geus datang ka lemurna kalawan aya nu didaka salametan. Nyata sakayang Usman dikabul. Ku jalan satiap rek neangan duit cukup make baju ajaib. Jeung ngucapkeun kalimah ti eyang pagalok. Sakedek netra kalawan teu kungsi ngaluarkeun kesang tina panon-panon. Usman teu weleh loba bae duitna. Samalah geus ngarencanakeun rek ngalamar ka si Demplon Eulis Farida. Dina hiji mangsa di walungan aya sababaraha urang awewe nu keur ngaradon nyeusehan jeung marani. Samalah make jeung ngarobrol nyaritakeun perkara kaayaan Usman ku kiwari geus jadi jelema loba dunyana. Pok saurang awewe katelah nyi Itun cacarita ka baturna bari ngopiakeunna samping kana cai walungan. Kaci? Heueuh nya abongkeun aya paribasa. Milik teu pahili-hili bagja teu paala-ala. Umumna geus pada-pada baroga alas. Sajabati kitu perkara milik atau pernasiban jelema teu bisa diukur ku urang. Nu tadina mah ngalah kasebutna ge jelema heureut pakeun pungsat bahan. Manggi dahar sore teu isuk, manggi isuk teu sore. Pake hiji lesot mani teh lain ukur babasaan. Es nu ninjeu buktina pada kanyahoan ku sarere oge. Tapi ku ayeuna mending ngadak-ngadak ganteng. Imah nu tadina geus reyot jadi butrak batrek teh nya, bari butrak batrek ayeuna geus dirobah jadi duduk janela. Ceuk Nyi Itun meuni galecok. Ih nasaha kitu Itun nu ngadak-ngadak jadi beungar teh? Tanya Nyi Kacih. Harita teh ngareret ka Nyi Itun. Para mitra sadaya geus jadi kabiasaan aing ngobrol di tampian teh. Harita oge Nyi Kacih jeung Nyi Itun keur ngarobrol. Malah harita Nyi Itun tuluy nyarita deui, "Pir aku maneh teu ngadenge teu ningali. Kapan Kang Usman ayeuna jadi jelema jegut ngan teuing usaha kana naon-naon mah?" Da nya ketang kok ayeuna mah katingali meuni senang naker. Pamagigana ge teu garing teuing samodel ka tukang-tukang. Malari soal usahana mah kuring teu nyango atuh. Teuing boga gawe, teuing usaha dagang. Tapi aing ngareung-reung mah kana dagang cenah teuing dagang naon moal boga dunya mah tina jalan taeun mah kitu. Tina jalan taeun naon ari maneh? Si itu neuteup kana beungeut Nyi Kacih rada sura-seuri. Tina jalan eta jalan munyung. Cek Nyi Kacih boga timuru nu lain-lain. Celengkeun diiem nempas. Si eta mah aing ngomong teh sok ka mana karep. Keun bae naha usilan teuing barina oge kana urusan diri batur. Mangsa bodoh rek usaha kana itu kieu ge. Napsi-napsi we jelema mah. Dina nyana boga lampah kitu tong milu pikiran teuing. Tong ngomongkeun diri batur barina ge. Pokona mah pikiran diri sorangan. Ongkohan moal matak jadi untung, ngomongkeun diri batur. Dina kadengeng matak jadi panyerewedan. Cek diiem rada ngagelendeng ka Nyi Kacih. Kuring ngeleng milu usil diem ngan imah bejanya beja ti batur. Cenah Kang Usman jadi beunghar tina jalan kitu. Mun itu beunang we ieu mah nya nyarita ge sakitu-kitu ge da meureun ieu mah sok kabur rezekina ti Kang Usman. Tema Nyi Kacih tuluy baeud siga nu keuheuh. Si eta mah sok sasangkaan kitu, sok suudon kitu. Narek kumaha lamun nya bibi kabur rezeki ku manehna rek nurutan kitu. Amit-amit kuring mah kudu dahar rezeki ladang kitu mah keheulaanan. 1000 kali kuring teu boga ge moal, yo haituna urang balik saya nu monyong. Cek si Kacih bari ngalacat hanya terus ngencis balik. Nu teu lila Itun ge nuturkeun mengerek wadah meunang ngumbahan. Akhirna nu sejen ge pada baralik ka masing-masing imahna. Ongkohan waktu geus rek magrib. Kata harita langit geus angkeup rek hujan. Unggal peuting di eta lembur diayakeun ronda. Saertena lamun ceuk basa kiwari masih kamling ngajaga di masing-masing lemurna. Harita ge para mitra sedeng hansip masok ditugaskeun di bali desa. Mun teu sirikna unggal peuting sok aya we nu kapalingan. Boh barang-barang atawa ingon-ingon samodel domba jeung hayam.
atuh pugu we pada gariat ngararona saja batina gariatna teh ngarasa gara mesin kabangsatna ngan hanjaka nepi kaki warican pernah beunang. Harita malam salasa kaliwon di hiji lembur aya patrona keur ngawarangkong di garduh bari ngadarukana da pugu usum ngiji hawa tiis. Kituna bari mareulem sampe tambah seueur teuing beuteung ku tiis hawa. Sirah dibakutet ku handuk ku halesduk aya ge nu make kerpus kupluk nutupan daun ceuli anu diobrolkeun ku rona peuting harita tayalian urusan jalma. Muka palingan doma geus aya kana 3 tempatna dina minggu harita. Mang Juin, adi Kang Usman ayeuna kana naon usahana? Eta meuni pakena teu boleh ginding jeung rezekina ujug borengkal we. Siga nu kari ngaduka na jadi pemborong gitu jadi banar. Heran kuring mah. Wah, jadi pemborong malah jelema jore-jore atuh arsad. Sajabati kudu boga modal jutaan teh dibogo kudu jelema nu luhur pendidikan. Ari samole jang Usman mah atuh lain mangahinakeun. Teu bisa jadi pemborong kumaha, sakola ge ukur saseret SD kelas 5. Kateuing lu maneh boga pasaban digawe di kota mah bisa jadi. Ceuk Mang Juin. Nado nyaritakeun urusan Usman lantaran teu kanyahoan kana usahana, ujug-ujug bisa ngarobah imah sagala. Pok saurang baturna di katelah mamad nyambungan. Waktosna seep.